Iya mah lumayan ya. Buat duit loba ya. Ayo, gope mah leuwih. Ngantong tadi 400. Kopi ya, jajanan aya. Mah dagang lah. Yang amat sih teu bawa duit. Karakter bulan di PH kan. Nyarang nyaman leh parudak lah. Soalnya nah ya. Tak bener ya si Ton, kumaha kabarna? Baik. Tumben dia karena kada apa-apa aja. Ton, wayana ieu mah utang anu setahun leuwih ku aing ditagih. Soalnya ini 10 bulan teu keangkat. Aing teu bawa duit leh. Hari teh naon dicekel? Oh emang duit dia leh. Cuma duit salam. Suruh beli dadak 20 kilo. Wayana ieu aing 10 bulan kontrak teu dibayar. Banyak lehnya. Amun aya mah diperek woy. Wayana ieu geus aing beuteung lapar ditahan geus kali itu ka dieu nyaran pinjeman rese. Oh boleh, oh di dia mah ngale. Area mah diperek woy. Ieu duit si salam dipercaya jasa ieu. Tah, dewe dita. Oh deh. Hirup bangke jasa. Enggak sih, mau bae. Marah-marah jelas. Saya gini dulu lah. Enggak, ribet. Jangan lupa utang. Ditagih malah marahnya nah.